Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui dina pangajaran Bahasa Sunda kelas 12. Di dieu simkuring baris ngebahas perkawis carita wayang. Sajarah wayang. Carita wayang nyaeta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Kecap wayang teh mangrupa robahan tina kecap bayang atawa bayang-bayang anu hartina kalangkang. Contona dina pagelaran wayang kulit anu sok dilalajuan teh kalangkangna nu katembong tina kelir atawa layar ku ayana cahaya tina balincong tea. Aya katerangan yen dina tahun 1500 nepikeun ka 400 sampai Meh Masehi aya pagelaran bayang dina upacara keagamaan nu engkena jadi wayang purwa dina tahun 1807 Masehi. Carita wayang teh lalakonna asalna ti India, tapi pagelaranna mah khas Pulau Jawa. Data ngeunaan carita pangaruh India teh aya dina naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Jadi dina abad ke-16 teh urang Sunda geus wanoh kana carita deungeun. Ngan ti iraha-irahana mah hese ditangtukeunana. Carita anu dipikawanohna mangrupa bagian tina lalakon Mahabharata anu ditulis ku Vyasa jeung Ramayana anu ditulis ku Walmiki. Wayang oge geus dijadikeun atikan kakandung dina ayana kecap guru panggung dina eta naskah. Maksudna dina naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian anu ngandung harti meunang atikan tina lalajo. Nurutkeun sajarah dina abad kahiji urang India geus asup ka nagara urang. Ku kituna carita wayang teh milu oge mangaruhan budaya. Dina abad ka-4, epos Ramayana jeung Mahabharata geus jadi bahan sastra anu matak narik ati urang Sunda. Harita urang Sunda mikaresep kana carita kapahlawanan saperti nu aya dina eta dua carita. Lian ti eta, carita kuno dianggap boga pangaruh gaib anu kacida gedena. Di tahun 860 Masehi geus aya jalma anu disebut Juru Barata, nyaeta jalma anu sok nembongkeun kamonesanana di hareupeun jalma rea. Carita anu ditepikeunana nyaeta lalakon turunan Barata. Tidinya terus mekar jeung robah tepi ka kiwari, boh di Tatar Sunda, boh di daerah Sejena. Dina wayang aya anu disebut konvensi, nyaeta pagelaran wayang anu dilakukeun dumasar kana buku babon wayang. Ari buku babon wayang teh nyaeta Mahabharata anu ngalalakonkeun ngeunaan terah Barata, jeung Ramayana lalakon ngeunaan Rama jeung Sinta. Boh Mahabharata boh Ramayana jejerna mah sarua bae ngeunaan peperangan antara anu nyekel keadilan jeung anu murka. Dina Mahabharata anu nyekel keadilan teh Pandawa, ari anu murka nyaeta Kurawa. Sedengkeun dina Ramayana anu nyekel keadilan teh Batara Rama, ari anu murka nyaeta Prabu Rahwana atawa Dasamuka. Jenis-jenis wayang nu kungsi hirup di Indonesia. Anu kahiji nyaeta wayang purwa. Purwa teh robahna tina parwa anu hartina mimiti. Biasana mah lalakonna dibagi jadi sababaraha parwa. Nyaeta lalakon Mahabharata jeung Ramayana sarta tuluy dianggap wayang kulit anu mimiti diayakeun di Pulau Jawa. Anu kadua wayang gedog. Kaasup wayang kulit keneh ngan nu ngalalakonkeun carita Panji saperti Panji Semiring. Aya wayang gelung, golek elung nyaritakeun lalakon Mahabharata jeung Ramayana. Wayang golek iket atawa wayang cepak nyaritakeun lalakon Prabu Damarwulan, Menak Jingga jeung Sajabana. Nu katilu wayang titi atawa potehi nyaritakeun lalakon ti negeri Tiongkok atawa Cina. Opat wayang beber, lalakonna digambar dina lawon tuluy dibeberkeun. Anu kalima nyaeta wayang klitik, cara wayang golek tapi laletik ditanggapna ti beurang.
Wayangna aya Jan Pieter Zoon-kun, Kapten Tek, jeung sajabana. Genep wayang krucil. Cara wayang golek keneh di Surabaya disebutna wayang klitik. Lalakonna ngeunaan Amir Hamzah, Umar Maya, jeung sajabana. Anu katujuh wayang wong, nyaeta wayang jelema lalakonna tina Mahabharata. 8. Wayang lilingong. Dina tahun 1832 di Pacet, daerah Cianjur, kungsi hirup kasenian wayang lilingong. Bahan wayangna tina kulit sapi, diciptana ku urang Bali anu kungsi matuh di dinya. Katerangan lengkap ngeunaan wayang lilingong aya dina naskah Sunda anu judulna Wayang Lilingong. 9. Wayang suluh. Tina kulit nyaritakeun lalakon ngeunaan sajarah Indonesia jeung pikeun penyuluhan, tokohna jalma kaayeunakeun. Anu pamungkas nyaeta wayang golek. Dijieunna tina kai, kawas boneka. Ieu wayang teh rea sumebar di Jawa Barat. Sifat carita wayang. Carita wayang teh sifatna angger nyaeta 1. Pakem, dumasar kana kita babon. 2. Konvensional. 3. Unik, nyaeta jelas pisan karakter tokohna. Unsur-unsur wayang. Anu kahiji estetis, nyaeta mere kanikmatan jeung kaendahan. 2. Etis, nyaeta numuwuhkeun jeung ngaping rasa masyarakat dina tata susila di masyarakat. 3. Edukatif, nyaeta ngabina ngadidik masyarakat anu can paham kana atikan. 4. Kreatif, ngajak masyarakat pikeun nyiptakeun pamadegan anyar. 5. Konsultatif, mere piwejang ka masyarakat anu masih keneh can wanoh kana kajadian mangsa kiwari. 6. Rekreatif, maksudna mere hiburan jeung daya tarik. Eta unsur teh kiwari mah robah sabab waktu jeung model pagelaran ge beda. Aya anu ngan cepot hungkul, aya anu waktuna ngan setengah jam, aya anu heureuy hungkul, jeung nu sejena. Kukituna sifat jeung unsur carita wayang geus loba nu dirempak. Lamun carita wayang ngan dipilihan nu ramena hungkul, bisa jadi engkena mah tinggal bobodorana hungkul. Unsur etika jeung atikanana mah bisa jadi leungit pisan. Unsur-unsur nu aya dina carita wayang. 1. Jejer, nyaeta tema atawa inti carita ti awal nepi ka akhir. 2. Palaku, nyaeta jalma anu ngalakonkeun carita wayang. Biasana sok ditambahan ku watek atawa sifat. 3. Latar, ngawengku latar waktu, tempat, jeung suasana. 4. Galur, mangrupa runtuyan kejadian ti awal nepi ka akhir. 5. Puseur sawangan, mangrupa tilikan carita nerangkeun posisi pangarang dina eta carita, naha salaku jalma kahiji atawa jalma katilu. Anu pamungkas nyaeta amanat, maksudna pesen nu hayang ditepikeun ku pangarang ka anu maca ngaliwatan carita anu dilalakonkeun. Istilah-istilah dina pawayangan. Dina pagelaran wayang sok aya sawatara istilah, diantarana 1. Murwa, nyaeta suluk atawa silok kabubuka pagelaran anu dikawihkeun ku dalang dina wiwitan caritana. Murwa kaasup salah sahiji puisi padalangan. 2. Nyandra, nyaeta deskripsi adegan make basa prosa pakeliran wayang. Aya 2 rupa nyandra, nyaeta janturan jeung pocapan. Janturan mangrupa basa lancaran atawa prosa, pikeun nyaritakeun jejer atawa adegan hiji nagara, watak wayang, jeung anu liana anu dibarengan ku gamelan. Pocapan mangrupa nyandra anu dibarengan ku gamelan pikeun nyaritakeun kajadian dina adegan. 3. Kakawen, nyaeta lagu anu dihaleuangkeun ku dalang. 4. Antawacana, nyaeta dialog wayang anu dilakukeun ku dalang. 5. Gugunungan, nyaeta benda anu wangunna siga gunung. Segitilu, aya motifna pikeun ngaisarahkeun ganti tema atawa jeda caritaan. 6. Tangtu wayang, nyaeta lalaki anu ngalakukeun panokohan pawayangan ku lentong sora anu ngaluyukeun jeung karakter wayang.
7 nayaga nyaeta juru tabeuh gamelan. 8 sinden nyaeta juru kawih dina pintonan kasenian. Biasana aya dina sela-sela pawayangan. Boh ngawitan, panengah atawa di akhir. 8 juru alok. 10 bagedor nyaeta tempat cicingna wayang. 11 campala nyaeta panakol tina kai paranti dalang keketrok ejeung katakolan. 12 campurit nyaeta gagang wayang paranti dicekelan ku leungeun kenca dalang. 13 tuding nyaeta gagang tina awi leutik paranti ngigeulkeun leungeun kenca katuhu wayang. Nu pamungkas nyaeta tutup lawang sigotaka, maksudna pikeun panutup pawayangan. Mung sakitu pedaran dina danget ieu, hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas komentarna